Birullah menghajai pun banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Ya kita ngimak pecin. Alhamdulillahnya masih kene risalah kecilnya. Dikdi lah. Hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man goda ila salati subhi goda biroyatil iman wa man goda ila suki goda biroyati syaiton. Wa qala lan ngadawu sopo anabiyu Paina domir wa yaudu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuhane Kanjeng Nabi man goda man utawi sapa wong man utawi sapa wong iku goda isuk-isuk sapa man iya man ila salati subhi maring salat subuh goda maka esok-esokan ya sapa man biroyatil imani kalawan genderane iman aduh genderane iman benderanya. Waman lan utawi sapa wong iku goda isuk-isuan ya sapa man berangkat maksudnya ila suki maring pasar goda maka eso-esoan sapa man biroyati syaitoni kalawan genderane seton. Waqala sareng parantos ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nya ia bersangkutana dina risalah katu masih tina motivasi di Kanjeng Rasul kangge ngalaksanakeun subuhnya pada subuh. Anu berat teh geuning. Wa man ari sabae jalma eta goda berangkat eta si man ila salati subuh menuju rek ngalaksanakeun salat subuh goda mangka berangkatna eta si jalma teh biroyatil imani jadi seolah-olah non membawa benderanya royah bendera keimanan. Tah hayang keimanan kamilan ini eta subuh urang ya. Bisa disebutkan kunci duniana di dinya. Kunci nagara cokot atuh. Meh teu bingung subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah tasbih malaikat. Aya hadis eta nya. Tasbih malaikat ya. Jeung antisipasi ekonomi urangnya supaya hirup urang nyaman dipasihan dibere babul khair ku Gusti Allah di mana we jalana kitunya lawang pi ekonomieun gitu. Goda biroyatil iman jadi seolah-olah orang ngibarkeun bendera keimanan
Berkibarlah benderaku. Wah. Eta teh man goda. Lain kagoda. Man goda ila sholati subhi. Pakeun tadi. Gelenyepan. Gerak kibarkeun bendera keimanan urang ku ngalaksanakeun berangkatnya menuju ila sholati subhi. Salat non? Salat? Salat subuh. Mana? Ilun bencar ge. Salat subuhnya. Kira pada namanya 2 rakaat salat subuh. Ngan sapada nyetapan kitu nuktahna oge gede nya gogodana ge rada lumayan. Waman jilan utawi sapa wong iku goda iso-eso ieu man eso-eson saja manu berangkat sabae nya. Eta si jalma ila suqi ya, ka pasar berangkat ka pasar. Goda maka berangkat di si man isu-isunya rebun-rebun biroyati syaitani kalawan benderane syaiton gitu. Aya bendera syaitan, aya bendera keimanan gitu. Tak alusna yo nek ka pasarnya lobakeun maca tasbih di pasar. Laju dina nalika nek ka pasar alusna mah satu halanya. Satu hal santai we ka pasar. Jadi kudu dibalikeun ya. Salat subuh buru-buru ka pasar berang-berang. Berangan duanana ieu. Tanya Pasang teh salat. Tunggu duanana teh atuh. Gerak kibarkeun bendera eta. Jadi je eta tanya motivasi subuh. Hadis nu kahiji eta. Wa qala Ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma wa qala an gadawu sapa Ibnu Umar bin Khattab sapa Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Muga mikarido sapa Gusti Allah anhuma ka Sayyiduna Umar bin Khattab. Kumali an asyhada yakinakani sapa ingsun ya. Jadi paekannya fi'il mudhari nutuduh kana ku dhamir mutakalim wahdah. Kadatangan ku an. Jadi nasabnya ujung an asyhada yakinakani ingsun. Nah, gitu. Non salat subhi ing salat subuh pi jamaatin ing dalam berjamaah iku ahabba leuwih den demeni ilaya maring ingsun min an aquma katimang yenta aku mangadeg ingsun lailatan ing wengi. Gitu nya kasauran Ibnu Umar radhiyallahu anhu anjeunana kantosnya geus kitu nya. Laan asyhada yakti bahwa ieu pernyataan anu jelas sebetulnya kayak la yakti kaula lebih menghadiri atau lebih non ngaranna yakti ngadatangan kaula salat subhi kana salat subuh ngahadiran maksudna asyhada diri an asyhada nyaksi mana hadirnya. Salat subhi kana salat subuh pijamatin dina halna dina berjamaah eta ahaba kasauran Ibnu Umar eta leuwih dipikaresep leuwih dipikasuka leuwih dipika naon dieu nya leuwih dipikalop-lop gitu nya ilaya maring kaula leuwih nu dipavoritkeun lah nya tinimang kumaha min an aquma lailatan tinimang yen
ngadegkeun kaula lailatan kana salat di peuting gitu tanya. Favoritna Sayyidina Umar dugikeun ka nyarios kitu nya dina pada resepna salat berjamaah subuh eta leuwih dipikaresep ku kaula tinimang kaula ngalaksanakeun salat sunah ti peuting daripada salat sunah ti peuting tapi ka subuhnakeun jadi tunuh gitu nunuh jadi lebih resep kena salat subuh kajenting sareweh keweh kajian salat subuh berjamaah eta kasolan Ibnu Umar bin Khattab dina pada mengfavoritkan resep. Wa qala lan ngadawu Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawane man masya pidul matil laili ilal masajidi laqiyallaha azza wa jalla binurin yaumal qiyamah. Wa qala ngadawu sapa Kanjeng Rasulullah SAW ing dawuhane man utawi sapa wong iku masya lempang atau mencek bahasa Jawa malaku sapa man bidul matil laili ing dalam petenge bengi poekna peuting ilal masajide maring pira-pira masjid lakia maka tinemu sapa man Allah ing Allah azza wa jalla ing Allah azza maha mulia sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah binurin kalawan nur cahaya yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah. Sareng parantos Kanjeng Rasulullah SAW nyarios nya kana cariosanana tanapi dawuhanana pi unggalna man masa man ari sawe jalma eta masa lempang eta si jalma pidul mati laili dina poekna peuting dul mah teh poek dina poekna peuting ka mana gitu nya lain ka mana-mana ieu mah nya bebelaan poek da zaman baheula mah can aya lampu meureun kitu nya aya mah kucaang oge nya. Oh no nya kucang oge komo dibere poek nya tabentena taksir cahaya Rasul teh kitu nya ku poek oge bebelaan ku poek ku hujan ge bebelaan kana hate geus moal likotil masjid teh nya tapi ka ilal masajidi maring pirang-pirang masjid jadi dianggapna tempat pusatnya sebutkeun masjid pusatna rahmat Allah. Namun ketika orang benar-benar butuh karena rahmat Allah ya jadikanlah masjid itu sebagai non ngarana sebagai dina hate urang teh lop-lopna lah nya. Sabab sarangkana rahmat Allah di dinya nya. Sarangkana wadahna rahmat Allah teh aya di sarana agama nu paling utama al masjidu masjid nya. Cabangna Ka'bah nya kan masjid. Jadi lamun orang emang benar-benar butuh ya karena rahmat Allah keur benar-benar butuh ya orang teh karena pertolongan mantena nya ulang ngajauhan seolah-olah lamun orang can bisa gitunya non ngaran teh cinta ke masjid cinta-cintakeun cinta itu harus dipaksa dulu paksa heula danya model ayeuna nu boga karesep ge nya
resep main layangan, resep musep nya, resep main bola, dipaksa-paksa heula mimiti mah gitu nya. Resep oge. Nah, geus sakali, 2 kali, 3 kali jadilah nyaman. Gitu nya. Oge lamun cek dina kitab akhlak manon tuh tingali cenah tukang nyoho japati nya. Disebutna di riadohan sarua ka masjid oge nya. Di resep-resep heula tuh tukang japati oge asalna mah embung papanasan tapi geus lila-lila mah sakali 2 kali nyoho japati nya teu karasa kapanasan nepikeun ka kulitna hideung oge. Tah urang ge ka masjid gitu. Ngalap itibar gitu nya. Lamun urang can resep maksudna can resep teh can pati urang dedemenan. Dipaksa-paksa heula, didedet-dedet heula, diajak ku diri sorangan. Ayuh buru maneh teh. Nya urang cicing di masjid gitu. Cek teh embung, hayu atuh, ieu perang kan. Atuh sorangan geus perang gitu. Perang atuh sorangan. Komo di masjidna eueuh batur nya loba leungit. Itu nya. Tak ketika kumaha eta masjid eueuh misalkeuna eueuh sasaha tadinya orang juara ketika mentema masjid teh eueuh pisannya anu ngarawat ketika ta masjid teh nya itulahnya diabaikan aya welahnya nu ngahirup-hirup tan nu ngahirup-hirup eta insyaallah bakal dihirupkeun di ku Gusti Allah ting dihirupkeun naonana teu apa nya ting dihirupkeun pangkatna, ting dihirupkeun ngaranna, ting dihirupkeun ilmuna, ting dihirupkeun hatena. Pokokna mah Allah bakal ngabales kana kahirupanana. Ya. Ketika mah aya sarana ibadah heug kosong nu ngarawat gitu. Nauzubillah teh nya. Ilal masajid ta ieu mah peuting-peutingnya berjalan poek-poek oge maksakeun ka masjid takuma tak saur Kanjeng Rasul ieu buktos motivasi nya ti Kanjeng laki Allah azza wa jalla binurin yaumal qiyamah maka lakia bakal manggihan eta si jalma Allah ka Gusti Allah atau bakal papanggihnya bakal manggih ya, ka Gusti Allah binurin kalayan cahaya yaumal kiamati dina dintenan poe kiamat nya. Da kitunya mentak orang kudu bisa ngamotivasi diri ku ieu hadis gitu nya. Sabab masjid itu adalah non cabang na Ka'bah nya anakna nya. Ya ketika uramanya gitunya mulia anu dimuliakeun ku Gusti Allah urang diantep anya gitu keimanan urang pecat mantap disebutna fardu kifayah fardu kifayah salat berjamaah di masjid sok sanajan aya saurang intidor dugikeun ka sunah kitu nya nungguan dina padana kumulia-muliana eta tempat. Swaqala lan ngadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiril masyain pidulami jangan majurnya fiddulami ilal masajidi bin nuri atami yaumal kiamati. Wa qala ngadawan sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu basyir bubungahe sira al masyain ing wong kang pada melaku kabeh bidulami ing dalem peteng ilal masajidi maring piro-piro masjid bin nurit tami kalawan nur kang sampurna yaumal qiyamati ing dalam dina kiamah.
Surang dawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana dawuhanana basyir nya pilamar sukun ngan dikasrohkeun teh ku sabab patepungna dua huruf sukunnya di basyiril di aos nama basyiril masyain menik diapalkeun nya dihijikeun lafadna kasrohkeun rona tapi lamun menuju di wakaf mah wakafkeun nya jadi bacana sukun basyir kudu ngabubungah anjeun al masyain kajalma anu lalempang ya kajalma anu lalempang ya lalempang pidulami dina kapoekan atau dina jero kapoekan hebebelaan gitunya kokomoan ilal masajid ka pirang-pirang masjid kudu ngabubungahnya kumaha bae carana nya sangkan eta jelema bunga gitu ketika orang ningali mentama jelema eta teh lempang ka masjid paling teu ku ngomong teh mah gitunya mun aya kan zaman motor paling teu tabasum lahnya tabasum teh tersenyum itu kan menandakan kabungahan ya gitu tanya parentah ti kanjengnya ketika mentama urang ningali ka masjid geus mentama boga sangkutan naon teuneun heula masjid tempat suci itu nya ulah pabaeud-baeud nya ku tempat eta mah kudu kanetralisir iman nya imana hiji ya basyiril masyain ka Gusti Allah teuneun heula tadi luar masjid berang deui kitu nya obrolkeun masa tema keur babaeud-baeud oge misalkeun nya keur boga masalah misalkeun umpama gitu iteuneun heula disimpan heula karena kamulyaanana eta masjid gitu hubungan heula bere kabungahan nya ka jalma anu lempang ka masjid komo jauh nya mantakan nu deukeut mah nya sistematikna wajib nya la salata banyak bahasana bin nuri tami kalawan cahaya nu sampurna yaumal kiamati dina poe kiamat ya. Tang kiamatnya beri non ngaran teh kalawan cahaya nu sampurna dina poe kiamat mangrupakeun teh ya ku berjalanna urang dina di poeknya berjalanna poek misalkan eueuh lampu dakanya zaman baheula mah taku poekna eta bakal jadi cahaya dina yaumil kiamat jadi cang lah gitu nya nu ngaranna cang kumanya pertolongan. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu man sarrahu ayyalqallaha azza wa jalla musliman fal yuhafid lam amarnya fal yuhafid ala hadhihi shalawatil khamsi haitsu yunada bihinna fa innallaha ta'ala syara'a linabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Oh panjang hadis nih ya. Setik-setik lah. Waqalan ngadawu sapa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu muga tinggal bener sapa Allah Gusti Allah anhu ka Ibnu Mas'ud ing Ibnu Mas'ud man utawi sapa wong iku sara ngabungahaken hu ing man apa ayal kok yenta yenta seba Allah ing Allah azza wa jalla musliman hal Islam fal yuhafid mangka becik ngaraksa sapa man ala hadhihi shalawatil khamsi ing atase ikilah iki pira-pira salat kang 5
haitsu yunada sakira-kirane den undang sapa wong bihinna kalawan shalawatil khamsi. Fa innallaha maka satune Allah taala iku syara'a nendaakeun sapa Allah Gusti Allah li nabiyikum maring nabi sira kabeh sallallahu alaihi wasallam sunanal huda ing piro-piro dadalane petunjuk. Ibnu Mas'ud nyarios man sarau sajalma anu eta si jalma teh hoyong nya ngabungahkeun ka eta si jalma teh ayalqa non pertemuanana eta si jalma Allah ka Gusti Allah azza wa jalla musliman sebagai muslim itu nya ayang papanggih bertemu nya jeung Gusti Allah dengan bahagia sebagai muslim tak kumaha kitu pal yuhafid maka kudu ngajaga eta si jalma ala hadihi shalawatil khamsi kana ieu pirang-pirang salat anu 5 waktu itu jaga sak terkebak nya salat nek kumapun keadaanana bekal hirup di akhirat ya boh bakal hirup di dunia sarua haitsu yunada sakira-kirana diundang eta si jalma bihinna kalawan salat gitu menda teh mah kitu nya buru-buru lah gitunya haitsu yunada sakira-kirana geus aya dipanggil teh eta si jalma bihinna kalawan salat buru-buru kana salat fa innallaha maka sanyana Allah subhanahu wa ta'ala eta syara'a syara'a mensyariatkan ya Gusti Allah li nabikum ka nabi maraneh kabeh yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnanal huda kana sunnahna huda kana jalan petunjuk sunnanal huda jalan petunjuk. Wa innahu najeng sanyana eta salat min sunanil huda eta tetep tina sebagiana pirang-pirang sunahna jalan petunjuk. Kitu nya insyaallah nya berkahna urang ku merketkeun misalkan kana salat nya bisa ku urang dirasakeun nya pintuna kaberkahan. Walau annakum shallaitum fi buyutikum gitunya lan lamun satune sira kabeh iku sholaitum salat sira kabeh fi buyutikum ing dalam pira-pira umah sira kabeh la taraktum maka yakti ninggal sira kabeh sunnata nabiyikum ing sunahe nabi sira kabeh gitunya lamun tah teh mah gitunya sedengkeun kan salat teh eta teh sunanul huda teh non jalan petunjuk ya lamun tah teh mah gitunya lamun sanyana aranjeun kabeh eta salat maraneh pi buyutikum di pirang-pirang imah maraneh kabeh lataroktum nya maka yakti ninggalkeun sira kabeh sunnatan nabikum ing sunahe nabi sira kabeh. Jadi seolah-olah ninggalkeun maraneh nya lamun satimah nya sunnatan nabikum kana sunahna nabi aranjeun kabeh. Walau taraktum sunnatan nabikum la dolaltum nya walau taraktum lan lamun ninggal sira kabeh sunnatan nabikum ing sunahe nabi sira kabeh
la dolaltum da eta nya jeuneng ngaran teh intina la dolaltum maka yakti sasar sira kabeh gitu lamun tah teh meninggalkeun maraneh kabeh laut taraktum sunnatan nabikum kana sunanal huda kana sunnahna nabi aranjeun kabeh la dolaltum maka yakti sasar ya maka yakti sasar maraneh kabeh tersesat jeunanya amun teh urang teu ngindahkeun gitu wa ma min rajulin lan ora ono saking wong lanang ya tatahharu kang susuci sapa rajul payuh sinu mangka ngabagusakeun mana ya rajulnya atuhura ing susuci sumayamidu maka kari-kari naja sapa rajul ila masjidin maring masjid min hadhil masajidi saking ikilah iki piro-piro masjid ila kataba angin nyatat atau nulis sapa Allah Gusti Allah bikulli khotwatin kalawan saban sajangkah salengkah sajangkah tanya hasanatan ing kebagusan wayar paulan ngaluhuraken sapa Allah Gusti Allah lahu ing wong biha kalawan khotwah sajangkah teh darajatan ing darajat wa yahutu lan ngalebur sapa Allah anhu saking wong biha kalawan sa khutwah teh tadi sayyiatan ing laku ala walaqad ra'aituna lan yakti teman-teman ningali sapa ingsun wama lan barang yatakhallafu kang nyulayani saking sahabat illa munafikun angin sapa wong munafik bayyinu kang pertela bayyinun nifaqi jadi sifatina munafikun bayyinun nifaqi kang pertela munafik kumaha maksudna wa ma min rajulin yatataru payusinu tuhura gitu teu aya hiji pamegat anu wudu wa ma min rajulin yatataru teh nya teu pati-pati atau teu aya hiji jalma hiji lalaki anu wudu gitu tuhur di dia teh maksudna susuci wudunya suma ya'midu ila masjidin terus manehanana dia wudu dengan baik sesuai syarat dan sunahnya ya'midu teh birajul ila masjidin min hadhil masajid lalu manehanana berangkatlahnya geus wudu eta ka masjid min hadil masajid tina ieu pirang-pirang masjid maksudna jeung nganiatan salat berjamaah gitu illa kataba terkecuali nyatetkeun sapa Allah Gusti Allah bikuli khotwatin kalawan saban-saban salengkahna hasanatan kana kabagusan kana kahalusan salengkah tak karing hitung lengkah nanya karing hitung lengkah na ngan jarang hitung lagi nya ngitung lengkah teman ka masjid sabaraha lengkah bikuli khotwah nanya tak jadi kahadean teh nya tina salengkah-lengkah na teh tina salengkana jadi kana hiji kahadean wayar pau jeung ngaluhurkeun ngangkatkeun sapa Gusti Allah ka eta si jalma biha kalawan eta salengkahna
nya kahadean ongkoh darajatannya darajat ongkoh nya tina salengkahna eta teh tak teruginya gawe salat ibadah orang menuju ke masjid rugi untung cek batur mah nganggur nya dahu duitan nya teu kaciri ban duitna nya duitna nya bisawabin hasanin teu ditembongkeun di alam dunia nya ATM ban ngaran oge nya gaji akhirat lamun tah teh mah gitunya dibrukeun ka alam dunia moal mahi gitu moal mahi jadi kudu diteundeun dina bank bank non bank akhirat gitu moal mahi disimpen teh salengkahna hiji kahadean tur hiji darajat wa yakhuttu anhu biha sayiat dumeh kitu nya kahadean ongkohnya diluhurkeun darajat ongkohnya ngalebur ongkoh Gusti Allah anhu teta si jalma biha kalawan salengkahna teh sayiatan ngalebur kana sayiah kana laku lampah nu goreng anu teu karasa teh geuningan kadang dihaja kadang teu karasa ngalobana mah kan teu karasanya jadi teh kahapusnya kazilet kulempang na urang kana sarana agama nu ngaranna masjid nya diluhurkeun ongkoh darajat ku Gusti Allah nya digieun titik kahadean tak disebut pantes pusatna rahmat oge asetna jalma mukmin nya masjid mentak di Palestina mah bebelaan ya yang salat di masjid di urang mah bebas oge nu ngabelaan nya waspada mah nya batu nu belaan ditemakan masyaallah tabarakallah nya kacirina berarti hawa nafsu nu aya di urang loba nu merangan kana diri urang di jero awak urang nah batu nu geus saruci nya modelnya di Masjidil Aqsa insyaallah nya ngabelaan masjid kos kumaha pikeun ka dilipat gandakeun nya nu salat di Masjidil Aqsa Masjidil Haram nya tilu masjid pusatna dunia nya Masjid Nabawi nya tilu eta masjid anu paling teristimewa bagi umat muslim tur muslimahnya sabab masjid itu adalah payungna ibadah urang ka Gusti Allah itu nya mentak pantes cacakanan ieu dinu leutikna kan gitu masjid-masjid leutiknya mas tina salian anu tilu eta mah anak-anakna indungna mah eta Masjidil Haram nya Makkah Al-Munawwarah Madinah Mekah Al-Mukarramah Madinah Al-Munawwarah Masjid Nabawi sareng Masjidil Aqsa ya. Pusat terbesar indukna masjid takomo di dinya cacakanan di anak-anakna kayak gitu wa yakhutu anhu biha sayi'ah nya mantak ngaleburkeun non kasalahan anu karasa bo anu teu karasa tak luar biasa teu bisa dihampangkeun jalma anu berangkat ka masjid nya henteu ditangtukeun sajalma nek ustad nek lain ustad nek ajengan nek lain ajengan nek santri nek lain santri asup ka masjid mah jadi mulia gitu darajatna jadi mulia kasalahanna jadi bersih gitu komo kumal poe kumal waktu nya masyaallah mudah-mudahan sing kagolongeun minal masajidin kagolongeun jalma anu resep urang ngamumule masjid nya sing betah di masjid nya gitu ulah dugikeun ka hawa nafsu urang eleh ku hawa nafsu urang beuh batur mah nya belaanku ayang salat di masjid teh geung gitu ya alhamdulillah kan dari urang mah nya merdeka muslimin muslimat warga oge nya warga muslimin muslimat ngan merdeka ting gitu
Ya merdeka teh ngamun di batur mah teu merdekanya sabab dikuasai ku kafir. Aya nu kawasai ku kafir ke Yahudi, treseupeun ningali nu salat teh. Treseupeun. Kitu mentak dihantem. Ya, mentak urang sing jadi pembelanya sarana agama Allah dimanapun ayana, aya masjid mah eusian gitu. Sian ya. Mentak jalma man banallahu hal masjida, jalma nu ngabangun masjid dina lora nya. Dina lora jalma berarti teristimewa. Teristimewa sabab jarang-jarang ya jalma nu ingin masjid sarana ibadah. Dan teu jadi duit atunya. Udah jadi celengan akhirat. Man gitu nih non ngaran teh perusahaan non gitu. Jadi lah. Tapi lamun angin masjid mah emang aset akhirat, moal karasa kaberkahanana gitu. Jadi dunia ge bakal karasanya kaberkahanana. Ngan cuman moal katingali jleg keberkahanana gitu. Jadi berjalan mapai keberkahanana tuh nya. Boh ka keluargana gitunya atau ka anak turunanana kemungkinannya karena dirina gitu. Kaistimewaan bakal aya. Ya sabab karomahna gede nya, karomahna gede kamampatana gede. Walaqad ra'aituna lan yakti teman-teman ningali sapa ingsun. Nah, cenah ieu ke zaman baheula, nya zaman baheula, zaman Kanjeng Rasul nya. Tah illa kataballah pan tadi aya dikecualikeun ku illa. Kitu nya. Walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu anha illa munafiqun bayyinun nifaq nya teu pati-pati ningali nya kaula di Kanjeng nya mah nya wa may yatakhallafu jeung perkara anu nyulayaan an hatina eta berjamaah illa munafiqun terkecuali sapa wong munafik bayyinun nifaqi kang pertela munafike teu pati-pati jelema nya teu nyulayaan lah gitunya karena saat berjamaah nya ila munafikun nya Kanjeng Rasul pandangan Kanjeng Rasul nya terkecuali eta jalma teh boga sumber sifat munafik bayyinun nifaq tegasna jelas-jelasan gitu jelas-jelasan sifat eta munafikna. Wa qala lan ngadamu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antawadua pas bagol wudu'a. Ieu teh asa seringnya hadis ieu teh sering di risalah nu kadua risalah kahijinya man tawadua pas bagol wudu asa seringnya. Man utawi sapa wong ikut tawadoa wudu sapa man pas bago maka nyampunakeun sapa man al wudu'a ing wudu. Eta we nya. Jampe wudu we urang men lah nya ngapalkeunana embe batur mah jalan goyang. Ilmu kasaktian kajagoan bae batur mah nya meh jarago. Urang mah we doa wudu nya. Doa wudu puguh doa wudu mah nya puguh nya ban bae batur mah nya doa naon ceuk paribasan lah jeung ngangkat anu nya jeung anu urang mah we doa wudu ya bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khabaisi doa teu neurak dikadek batur pan ngapalkeun nya urang mah we doa wudu. Beda ke jeung batur ya. Ya batur mah hayang naon urang mah we doa wudu. Apalkeun doa kekemu sugan sapoe. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Bahkan disebutna teh dawamul wudu sunahnya lamun urang geus bisa. Bisa. Lamun geus bisa lah tirakat mah capek. Mending dawam wudu. Ya dawam wudu non paling luar biasa nya mun geus bisa urang ngadawamkeun dawam wudu jeung nyenen gemis
dalam wudu nyenin Kamis salat berjamaah tapi nya anu biasa-biasalah orangnya anu ku batu dianggap biasa-biasa tapi padahal mah eta teh luar biasa ya. Amal luar biasa dalam orang geus bisa ngajaga wudu ya berarti insyaallah geus bisa ngajaga hati ya. Cirina jalma geus bisa ngajaga wudu insyaallah berarti geus ngajaga hati ya. Hatena geus bersih seolah-olah gitu nya mun geus bisa ngajaga wudu gitu. Urang mah kan can bisa nya ngajaga wudu teh mentak kadang-kadang hate teh kotor wae. Sok aya kotoran we nya muncul riadi, muncul ujub di, muncul takabur di. Tah, lamun bener-bener hayang bener-bener bersih sok dawa wudu. 2 tahun we geura. Nah, gitu. Insyaallah ternet larisir. Di obat paten. Obat patennya dawa wudu. Ka rumahna gede. Dap dugikeun ka upami dina nalika maotna oge dijemputelin ku sasa ku malak Jibril ya ku malak Jibril kan komandana malaikat di sakabeh malaikat Said Jibril alaihissalam dijemput lagi ku eta Jibril alaihissalam geus urang bisa ngadaungkeun wudu tah kitu mentak sering dina hadis anu berkaitan jeung salat kana wudu nya man tawaddoa utai sapa wong ikut tawaddoa wudu ya man pas bago maka nyambutnakeun ya sapa man al wudu ing wudu summa masa maka nuli malaku sapa man ila salatin maring salat maktubatin kang den parduakeun gitu nya dan bae urang nya can resep misalkeunna salat sunat nu penting ulah salat padu saat padu mah sakumaha urang hoream paksakeun sakumaha urang loba rintangan paksakeun saat padu sok sanajan urang can demen salat tasbih nya salat non qobliyah ba'diyah witir fajar nya salat sunat tahajud duha ieu lah urang mah nu 5 waktu ulah tahajud osok nu 5 waktu kaliwat gitu. Maktubah dia itu maksudnya anu dipokokkeun anu dipadukeun nu dipentingkeun eta salat fardu kajenting 1000 salat sunat urang teu ngalaksanakeun tapi nu 5 walaupun kaayaan kumaha urang karaksa mun tah teh mah sakali-kali urang teh kalabasan bae tau buru-buru kurang kodoan ya karena orang ngalap rahmat Allah ya geus pernah mengakui da urang muslim kan ya pernah ninggalkeun salat berarti dosa tanpa terkecuali tadina lain muslim gitu tadi kodoan gitu nanaon ya urang mah kan muslim ti bubudak leutikna ge urang teh muslim ya tak ketika meneta mah urang pernah ngalaman bedegong ninggalkeun salat maksudnya bedegong ninggalkeun salat nya wayahna we gitu Gusti baheula roba anu katinggaleun nya keur zaman keur zaman sakola SMA keur zaman sakola SMA da kaditu kadi kadang sok poho gitu tah tidinya kurang di tambalan samampu urang diperkirakeun sabaraha tahun ya gitu nya da urang hungkul nu nyahona jeung Gusti Allah mah da moal bisa dibohongan ngan urang kudu gede rumasa gitu harinya mah bener urang hayang menang rahmat Allah sok nya nu manfaatan nu geus pernah katinggaleun ku urang ditambalan samemeh urang laksanakeun salat sunat nya geus bersih alhamdulillah ya salat padu kabeh geus saperhitungan urang sakayakeun urang alhamdulillah geus katambal nya insyaallah ayeuna mah rek ngalaksanakeun rawatib lah nya salat sunat qobliyah ba'diyah Gusti nyuhunkeun pertolongan abdi rek ngalaksanakeun salat sunat rawatib qobliyah ba'diyah pamugi aya dina perlindungan Gusti aya dina pangraksa Gusti kitu nya lamun urang nek ngalaksanakeun hiji perkara nek pasunatan kapaduan ulah poho nyuhunkeun pertolongan nya sabab ulama ngajarkeun isti'anah nya dina sapinah mimitina alhamdulillahirabbil alamin
wabihi nya geus muji ka Allah nya nek ngarang kitab teh nyuhunkeun heula tulung nya komodi nek salat komodi rek ngalaksanakeun sunah nyuhunkeun heula tulung nya biasana aya mah nek nganiatan nek di sorban nek kumaha ge nek salat nek di luar salat nek diajar di sorban nek diajar di gamis nya atau nek diajar nyusul Gusti mudah-mudahan nya abdi sing kiat ngalaksanakeun sing aya dina perlindungan Gusti nya gitu mudah-mudahan tong dibere poho rek salat teh urang nyusur heula mun teh mah kitu nya urang boga niat geus aya urang ngalaksanakeun pan kuduna mah make nyusur heula gitu kan ku sabab sok poho di kadang-kadang aya nu aya ge jadi leungit susur nu aya ge jadi leungit nya kada tara dipake teh nya miti dibuka kaingatan deui gitu nya dipake deui geus poho deui pan urang mah loba poho mantaran loba menta tulung nya sekecil nya ulah nganggap kecil najan sunah misalkan nya disusur disorban kan sunah sekecil apapun nya walaupun pangkatna sunah tong dianggap kecil justru kudu dianggap besar sabab pasunahan teh eta ngahirup-hirup Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sajalma misalkan dina hiji tempat geus eueuh cenah nya pasunahan kaula tuluy dihirupkeun ku manehna maka Allah bakal ngahirupkeun fi yaumil qiyamah dina poe kiamat nya atau bakal ngahirupkeun kana kahirupan manehna ting dina segi naon. Ya eta mah rahasia Allah nya. Penting urang niat paten nya sejak ngalaksanakeun kataatan. Gitu. Taya di dia sholatin maktubatin teh maksudna sholat maktubah tak singkah deh sholat maktubah da urang mah jalmi muslim gitu nya bisi pernah katinggalin nya urang teh dimarhabakeun nya ku kolot teh di ngaranan malahanan ke aya dina jero beuteung oge disalamatkeun nya ku doa-doa Islam ku doa-doa muslim pas borojol urang teh nya di ngaranan di adanan di komatan geus muslim urang teh bubudak keneh ge nya secara di non ngaran teh di kebiasaan urang di dieu nah gitu mantak dina nalika urang geus dewasa bisi mah mah aya urang katinggaleun salat anu padu nya wayahna nya ketrek dehes ka Gusti Allah nya berusaha urang memperbaiki na eta salat ku nambalanana gitu disebutna teh non qada kan nya ngodoan salat summa masa ila sholatin maktubatin pasolaha maka salat ieu si jalma ha kana maktubah ma'al imami sartana imam ieu mah judulna kamari teh anu asbagol wudu nyampurnakeun wudu terus berangkat salat fardu nya salatna salat fardu ma'al imami jeung imam gupiro akhirnya maka dihampura lahu ka eta si jalma opo dambuhu dosana eta si jalma gitu ku salat berjamaah ya ku salat berjamaah teu karasa nya urang disaksikeun nya ku Allah digerokeun dihampura dosa urang ya mantakan pandangan urang kadinya kana hadis eta kajin mendamanya biasa nanya kenang tunggan keadaan manya anu ngageunggeureukeun anu kitu anu kieu keun bae tong didengen mah eta nya diskusi mah Allah bakal ngabersihkeun kana dosa banyaksikeun kan nya Allah kasakur malak-malakna saksikeun eta si hamba ngalaksanakeun salat berjamaah nya sehingga kaula nyak saksikeun para malaikat dosana dihampura itu nya dosana mah dosa duka dosa alit dosa ageng pokokna mah dosana dihampura gitu eta kan mahal hayang dihampura dosa teh kacida pisan mahal urang merangkak hayang dihampura dosa Nabi Adam pun cek paribahasana boga dosa leutik kos kumaha nya kokosehan ka Gusti Allah teu nyepelekeun kana dosa 200 tahun 200 tahunnya ngocor cipanonan pikeun kan Nabi non
Nabi Nabi naonnya dugikeun ka jukut gejaradi merangkaknya Nabi Adam teu tangah-tangah kaluhur bakat kuisin teu pira padahal ceuk urang sadosa sakali dosa isina luar biasa nya kudu digieun figur para nabi fotos kieu tong ngalalakeun kana pangampura Allah tak dina bidayakan kamari kitu tong ngahampuk tong urang nyieun atas nama bahwa yen Allah maha ngahampura jeung ngaluluskeun kana dosa urang maksiat urang sekecil apapun dosa itu harus dianggap besar gitu sekecil dosa kudu bisa dianggap besar ya sabab kedididik pannya mentak bahasa kudu bisa berusaha urang nganggap eta dosa detik teh jadi gede. Intaha alhamdulillah ieu kitab parantos intaha berarti intaha teh beres nya sabaraha hiji alhamdulillah inta wis tutug pangandika apa bahasan kang kaping 3 alias disalah kang kaping 3 ditutup ku sholawat ki musannif wa sallallahu sayyidina Muhammadin sayyidil kainati wa ala alihi ulit tajaliyati wa ashabihi dawil himami al aliyati wa sallama tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin nya tinggal risalah kaopat beres ieu pangandika ki musannif dina nyarioskeun risalah anu katilu tentang dorongan motivasi kanggo umat muslim tur muslimat mukminin mukminat kangge ngalaksanakeun subuh nuktah alias rahasia nu aya dina jero Isya jeung subuh komo menalaki mah kudi berjamaahkeunana nya dia ditutup ku sholawat sallallahu muga maparin rahmat sapa Gusti Allah ala sayidina kapimpinan urang sadaya dunungan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sayyidil kainati kang dadi benderane mumkinat kabeh walalilan ing atase keluargane kabeh ulita jaliyati kang andawene saja kang pertela wasabihi lan piro-piro sahabat Nabi dawil himami kang andawene piro-piro seja al-adiyati kang luhur wasalama lan muga nambahi ruba teh kahurmatannya sapa Gusti Allah tasliman kalawan ruruba kasiron kang akeh walhamdu lan utawi kabeh puji iku tetep lillahi kedewe Allah Rabbil alamina kang mangerane wong alam kabeh alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bi barakatil Quran kantun risalah kaopat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi salah kaopat mah tentang ucapan para ulama salafus sholihin nya pikeun dorongan urang kana ngalaksanakeun salat berjamaah. Wallahu a'lam. Bidayah.